babaturan aing di pauk Piriwitu. Alhamdulillah kancaya urang ngajaga dunungan ngawal dunungan ya teh ya beres ulah ngawal dunungan Raden Pancawala sabab dunungan teh eueuh deui ti watika kaula anu nyaeta salah duh ieu topi logor ampun teh aing kaula teh ieu teh jeung babaturan kaula ngawal teh ayeuna teh nya jeung babaturan urang aya ngawal teh ngawal Haji Dedi Mulyadi nya Dedi Mulyadi teh eta teh dunungan uing calon pemimpin Jawa Barat masa depan lumatak mudah-mudahan urang doakeun Bapak Dedi cing panjang yuswa amin Amin. Cing panjang jabatanana amin. Didoakeun atuh. Ku Bapak Hancep. Bari jeung ieu kaula terek ieu terek minta pamanang ka Bapak Dedi ieu teh. Aya masalah kaula teh teh. Pokona mah aya we. Aya anjeunna mah gegeden apa di luhur. Nyangan sate acana di Simabdi nyaeta tepang sareng Bapak Dedi rek ngagerowan heula dulur uing. Mawa dulur uing sarua keamanan Mang Ohang aya ka dieu Mang Ohang gerawan kinya akang Mang Ohang mana Mang Ohang kapayuna Mang Ohang Mapai jalan satapak kakang butuh kai jelemurun teka rasa capena sabab aya nu diteyang hujan angin dodar gelap daya tempat keringiuhan sanajan awak rajut tepaduli kajeteng nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawara bodas mama nu moalina kahal sugan teh ya moal gagal kembang acan aya nu boka asik balik ke asa hoream lempang ke asa ngalayan alhamdulillahirabbil alamin damang Mang Ohang teka sawang tiangana teka pikir tita adina hatur nuhun. Ieu naja hatur nuhun ieu teh. Ari Mang Ohang. Cip. Mang Ohang. Aduh, enggak ada Mang Ohang. Si Eman gehel geus. Man. Si Eman. Lain Eman urang mah. Saya sih. Dahlan. Oh, Dahlan. Poho urang ge. Apaan Eman Dahlan? Oh, Dahlan ieu teh. Oh. Asli urang mah dia keamanan dia tuh. Urang pada herang. Hah? Ya Allah. Urang Urang mana pada herang? Di Burujul. Di Burujul. Atuh meureun ada kan itu sebelah tik. Hah? Oh, bisa lagi gitu. Ciburujul. Oh, aduh. Ciburujul tapi urang boga pamajikan urang ti Carui. Hah? Cicarui. Cicarui? Naon? Cicarui. Hah? Cicarui. Kan bae aing melen urang dia. Ditulis baca goblok. Oh, pantesan nyahoan atuh. Wah, aing atuh. Allah damang Mang Ohang. Kulan? Damang. Alhamdulillah. Di mana wae atuh di Mang Ohang?
Jang eta dagang naon di dieu jang sing. Aduh. Aisyah naon? Naon? Nu bieu teh dunungan aing. Tukang kacang. Tukang kacang kumaha di mana? Eta mau bawa kacang Lain eta teh Bapak Haji Dedi Mulyadi. Bapak Haji Dedi Mulyadi mah tadi oge di Pangandaran. Heeh, di Pangandaran apaan ka dia Bapak Haji Dedi Mulyadi teh belegu. Wah, kono naon? Lumpang. Karena mobil ka dia touring aduh. Weh, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Aing teh keur nganggur sia teh eureun ti DPR. Aya dagang kacang we geus. Sing horeng dagang kacang kieu mah murah euy. Atuh nyaho. Anu mahal mah kacang nu hiji. Kacang naon? Anu aya 50 juta geuning anu ditewak polisi. Aing ngampun teuing. Alah, Asia damang. keur naon aing di dieu situ keur naon di tadi onang. Tadi orang teh naon? Mana yang tiga dia tuh? Tah nya cek aing oge saha nu nga-SMS tadi atuh. Ari sajujuk nerekel ka di sanu mayar sia. Nah teu. Da eueuh dinu onangan lagi hiburan, wayang golek, dalang, dadan, sunandar, sunaria, PGH 3 eueuh ohangan. Ohangan. Eueuh. Ngan ieu pan kejutan. Ti saha ti KDM. Waduh. Teh saha KDM teh? KDM teh KDM naon? Kang Dedi Mulyadi. Oh, lain. Yeah. Lain Kang Dedi Mulyadi. Sidik itu curhatan senasional. Asa curhatan naon sia mah sok-sok ningali tinu Sepanu. KDM. Dinu Sepanu. KDM teh lain Kang Dedi Mulyadi tapi Kang Duda Merana. Sia mah teh nyaho KDM teh singkatan. Singkatan Kang naon? Dadan Mulia. Kang Dadan Mulia. Kang Dedi Mulia. Oh bener. Kang Dedi Mulia sabab Duda teh ayeuna teh harapan bangsa yang terdepan. Kayak sekedapa harapan bangsa yang terdepan kumaha ieu Duda. 8 tahun hareup presiden teh Duda sia teh. Amin. Gubernur Duda sia teh. Oh. Lamun hayang jadi bupati Pangandaran ngaduda heula sia. Dalang oge ngaduda heula meureun. Mu aing mah Duda. Tapi kan aing model aing mah jelas. Ya Ya bener. kan? Duda itu memperkaya dulu istri. Betul. Di boga jabatan heula Mau pamajikan diangkat teh harkat beunghar derajatnya. heula, karek ninggalkeun aing. Ari sia mah ninggalkeun pamajikan randa anak hiji miskin. Cuk saha yang nyahuanan. Cuk saha miskin, piraget teh boga duit. Oh, eta teh sarua miskin. Sip. Kumaha? Ya, faktor kemiskinan di Jawa Barat meningkat gara-gara si eta. Nah, Pan loba randa anu eueuh nu mere nafkah. Kan batur meninggalkan jejak. betul. Sia mah meninggalkan para janda hirup teh. Nah, dengekeun. Ompong seteh. Heula dangan. Pak, eta nyebut para. Berarti para mah loba hiji, Pak. Sia hiji di Subang, Hiji. hiji di Sukabumi, Nah, dua jeung eta mah. hiji di Cimahi, Tilu eta jeung eta mah. hiji di Banyaran. Opat jeung eta mah. Mantek aing malieur ka sia teh. Keur basa aing jadi wakil bupati onangan sunatan di Cimahi, onatan sunatan di Banyaran, onatan sunatan di Sukabumi, onangan sunatan di Majalengka. Ai si anak teh di sunatan wae sabar hiji. Ngai. 5, Pak. Ti 5 naon? 5 teh ti 5 bibit. Aisyah majikan sia 5 Hiji, Pak. di Majalengka. Heeh. Mantan opat. Berarti sia 4 kali jadi duda. Henteu can pernah jadi duda, Pak. Henteu jadi. 4 kali duda berarti maneh teh. Tidak. Allah. Tidak, saya mah. Emang maneh kawin cerai? Henteu kawin. Ya, nikah yo. Nikah. Kawin deui. Datang hiji. Datang lu ye jadi 2. Terus? Ye ingkah ye datang. Ye ingkah ye datang doi. Gitu ing mah.
Oh, jadi mana mah lamun ngecerai datang deui. Ari bapak iraha datang deui atuh. Aing mah geus hiji leungit weh. Nah yang jadi bodor. Aisyah sasangkelang kan ulah ting teh goblok. Atuh lamun nikola atuh itu Ya leungit. Aing mah eueuh deui harepan geus eueuh teh. Tapi ka Pangandaran aing neangan ngan abrok teh jeung nini-nini. Tadi aya mangirana geus kolot 70, boga domba 10. Hang. Yeuh, dalang dadan kasep. Pamajikan hiji, aing teh goreng-goreng teuing. Waktu teh boga pamajikan. Sia beungeut rujat model kitu payu. Tah eta kalau yan aing teh. Pikir dong. Bayangkeun, ya kan? Ya kumaha. Si Ohang yang hareupan pamajikan. Pamajikanna keur tataranjang nangkara. Terus si Ohang ngadomang kitu, emang teh seserian meureun. Henteu tuh Pak. Apan awet jeung lalaki mah romantis. Pamajikan sia neuleuh beungeut sia teu terus ngajerit sia teh. Henteu Pak. Ya, lamun dengikeun lamun aing teh jadi pamajikan sia, tuluy maneh kodomong. Anjir jiga kumang sia di goblok. Jika kumang kumaha. Henteu Pak, teu ngajerit teh naon. Nah, make jeung teu. Apaan dipoekan? Oh, salila ieu teh dipoekan. Dipoekan jadi teu ciri oh. Dipoekan. Apaan ti barang mah ketempo meureun. Nyata beurang mah teu. Oh jadi sia mah KW spesialis penting. Lampuna dipareuman heula. Karek sia naik. Ya Allah ya Rabbi. Nek kumaha indahna ari sia. Indah diindah-indah ieu. Udah lain budak ieu tuh penyamun orok tak indah. Tai mah bagus eta tuh. Ya mawas diri dalang dadan ge kasep hiji sia teh. Nya eta ge lain mawas diri atuh nya ieu mah mawas diri nya sieun ongkoh. Saha nu sieun? Ulah kitu urang mah teu sieun, urang mah tidak takut sama istri atuh. Tidak. Wah. Saya mah menghormati. Menghormati? Betul. Menghormati siapa? Istri. Ari sugan teh susis. Wow susis. Suamina teh sieun ku istrina. Asa teh kitu setelah lagu teh. Hang. Aing nek ke guru ka sia. Ku guru Eta kumaha carana pamajikan teu ngadat ka sia mah. Ish, Sia mah kanyahoan nyandung. Jempling mah teh cerai we. kieu. Sia cici. Aisyah kudu nempo dalang sia. Jadi Haurang ku guru ka manehang, udah urang ge hayang atuh jiga maneh. ya kange ka bapak-bapak. Itu tuh panganten. Hang, sia mah ku pamajikan kanyahoan nyandung jempling. Malah pamajikan nu kahiji ngundurkeun diri. Jadi Kumaha cara negosiasina? Ente negosiasi Pak. Lamun geus kawin kapanggih. Kudu diheueuhkeun. Nya, gitu. Anu teu ngaku teu. Anu teu ngaku teu. Aya teh, eta nu salah teh nu teu ngaku. Saha? Nyaho-nyaho jeung Bapak sade. Sia mah ka aing goblok. Bapak sae. Mangga assalamualaikum. Kek ai dalang nyebutkeun kaing. Emang pernah? Aduh kalepasan aing. Lain pernah Bapak dan teu nanaon aya eta mangan ka ontrok gungkul. Di ontrok gusaha. Di ontrok gusaha. Ya ku pamajikan. Emang kanyahoan? Nya sih gitu sih. Menurut berita iya. Punten ka papa keamanan dia dua jelema cenah turun. Kek. Kedeung. Oi dalang pan ngawasa alam. Amarta Astina Alengka. Nah aku pamajikanana eleh. Pan beda deui, beda alamna. Ieu mah alam pawayangan, ieu alam kamanusan. Kamanusan mah hese atuh dah. Oh, dia mah cinta banget sama si dianya. Lain naon kieu ari wayang mah pan teu bisa nanaon ngajedog ai pamajikan mah usik. Sing usik-usikeun ananya. Usik asli. Aduh, alhamdulillah. Uing mah aing dieu
suka teh naon teh pinuh kieu. Aing mah teu ngarti ke urang Pangandaran. Resep kanu gelo. Teu kira-kira buat pinuh. Jalan kot macet. Cek nu ngaliwat teh naon teh? Aya ohang cenah. Cek aing teh jelema goreng, gelo. Nu hayang sering mah tadi di ditu. Buat itu uing teh bikin Kang, aya naon ya? Itu cenah si ohang. Oh. Sakit. Anu ditanya teh maneh. Aing nanyakeun kunaon macet-macet teh gitu teh. Kang, ieu naon macet-macet teh aya naon? Itu aya si ohang. Oh, cekrek. Eta jelema teh teu apalan ka maneh. Tapi si ieu mah nya jelema nya hirupnya. Kumaha tah? Honor gede, honor gede pan. Ya. Penting ieu 2 kali jeung aing, hitung kali sabaraha. Betul. Heeh, tapi beungeut balangsak we si ieu mah. Da hese, Pak. Lamun apa digasep-gasep, wah payu, Pak. Jadi sia mah hirup payu teh tinu modal beungeut goreng. Heeh. Jeung sia mah ngaku-ngaku sangsara we tapi ka baju-baju siga baju Prabowo sia mah ti aing di pentarna. Lain kumaha nya di papantes teh namanya refleksi ka batur. Ieu teh hayang siga calon presiden. Oh, jika Bapak Prabowo. Hayang ka urang hayang make baju nu sakuna 2. Saku 2. Pangmelikeun ku aing dan anger sia mah teu pantes. Sia mah nu pantes mah jogetna hungkul. Sok kira sia. Pak joget eta. Heeh, si gemoy. Joget gemoy. Heeh. Adi saya mah hirup eueuh kapantesan tapi payu aing mah. Aneh teu kaharti urang ge. Da kumaha tuh da kieu da ge hayang nama kali nama rek diganti nya. Coba sek sia ngomong serius gila ngomong sekali gila. Aing hayang denger beungeut sia serius. Serius. Sia ngomong serius. Ieu doakeun panganten rumah tanggana runtut raut. Kacai jadeuleu saleuwi kadarat jadi salogak. Gitu Berkah so. rezekina. Soleh putrana kagantian artos nu dikaluarkeun ku ibu ramana. Oh, aneh. Sok. Engke diajakan deui ku aing. Siap. Engke poe Minggu di Karawang. Poe Salasa di Subang. Poe Rebo Bandungnya. Oh, loba panggungan sia. Hayang panggung naon sia? Sok. Hayang panggung naon sia? Hah? Hayang panggung naon sia? Anaona? Heeh. Ngomong nu serius. Nya. Ngilu jeung aing unggal beuting. Ya. Ulah ngera-ngera. Serius. Sabab sia ku aing dicalonkeun jadi Bupati Majalengka. Tong boroneng bupati jadi RT pamajikan teu milih. Riweuh aing. Sok. Persiapkan diri dengan baik. Oke. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kirung, Sim kuring. sim kuring. Menghimbau kepada semuanya yang pagegelek di sini. Aisyah di mana ai bahasa Indonesia pagegelek. Sip, pakai itu. Yang berjubel-jubel. Yang berjubel-jubel di sini. Yang berdesak-desakan. Berdesak-desakan di sini. Saya menghimbau, jangan sampai Anda itu membuat hal-hal yang picacapekeun. Ari sia nu picacapekeun mah bantuan sosial. Ya itu maksudnya. Emang bantuan sosial kunaon, Pak? Nu meunangna eta wae. Ai heuh nya. Anu menang PKH eta, BPMT eta, dana Covid eta, kerawanan pangan eta. Eta we nu menang teh. Ya, maksud saya itu. Mantake kudu dibenerkeun. Benar. Cara ngabenerkeun anak kumaha? Cara ngabenerkeun anak, pendataan data miskin serahkeun ke desa RT RW meh protesna babari. Oh. Umumkan di tiap RT penerima bantuan sosial teh A, B, C, D nu teu satuju sok protes ge putuskeun ku desa. Anggaranna tunda di tiap desa meh babari menerkeunana ulah dimenterkeun ka menteri jauh teuing sia teh. Dengekeun ku sia. Naon ka aing teh? Teh heula isna. Hidup itu jangan menipu. Tidak dong. Kamu kan wajah penipu. Aduh aing mah dia.
Wajah susah padahal kamu kaya, wajah baik padahal kamu durjana. Kenapa? Saya mah bukan mantri, Pak. Kamu kan berapa wanita yang kau tipu? Jadi KW aing lah. Aku juga tertipu sama kamu. Kenapa? Ya, siapa makan banget tegak duit wae. Bapak mah. Pak kieu ieu pan abdi hansip. Heeh. Ieu teh di dieu teh abdi selaku petugas. Ieu intensif 2 tahun can turun-turun Pak ka abdi Pak. Ya, karunya ka hansip teh sia teh bagian aya nu hajat, hansip prit, hansip. Oh, aya nu maot, hansip. Pokoknya lamun setiap aya drum aya hansip. Jadi mejeuna hansip teh dibere gaji siga aing. Hansip teh 1,5 juta. Aya, anu daek sasapu. Oh. Hansip nyanung 3 juta. Nyalung pagawean. Jeung baju hansip mah tara ganti-ganti. Tingali. Nah memang aya nu Pak teu da teu boga deui. jeung kieu na ge sarua. Jeung hansip mah aneh heuh. Naon? Apa hansip tapi korpri. Ku apa aduh. Aduh, ieu Iya ya. hansip Kabupaten Bandung tingali. Padahal Kabupaten Bandung udah mah. Oh, ya bener. Dan jeung si Ohang asa beungeut sia ada. Sabar, da ieu teh pun adi, Pak. Pun adi ohang teh kapungkur mah. Ngan huntuna beres. Nya atuh alus kana aing nih sia mah. Ah, anggaran tenang kain. Beungeut jiga jahe menang mekprek ieu mana mah. Halus kana jaya emang mekpret. Coba tadi banget aing. Abina teuing. Jadi itu Pak, saya menghimbau bahwa semuanya yang hadir di sini jangan sampai ya capekkan itu Doakan yang menikah. Semoga yang menikah semoga sing runtut kanyut. Runtut raut. Sia runtut raut lain runtut kanyut. Nah, ada urang. Lamun sia hamur kanyut. Kala bisa salah non persepsi ya. Naon sia? Runtut kanyut ai kanyut teh naon? Naon kanyut? Wadah duit. Jadi sing runtut sing bonghar aing mah. Oh, nya. Aduh. Aya alasanna teh. Tapi aing mah lamun ningali pangantennya masih ada harapan. Ada harapan. Aing mah ya harapan kawin deui. Nya tuh kudu dong. Harus dong. Yang Kalau iya. ini Hah? ada harapan enggak? Jangan Pak, jangan. Sudah. Menjedok aja ya. Urang mah geus eueuh harapan sabab urang mah geus seseuiteun. Kalau kamu masih ada harapan? Tidak Pak. Habis. Janganlah. Jangan memberi harapan Pak. Istri yang kelima ini sudah tidak akan lagi. Insya Allah Pak. Doakan untuk semua. Piraku loban kieu tuh nya didoakeun sing bener gitu. Ohang teh sing bener jeung wayeuna mah kitu. Amin. Heeh. Sok, naon program kaharep maneh? Saya sebagai pemimpin di pada sini pada Herang untuk kedepannya janganlah sampai ini ya kalau ada lalajuanan seperti ini awas tangannya jangan sampai Pak Koko robet antara satu dan lainnya. Kayak sekedeng. Aisyah kok korobet kan naon dinu golek? Ya bisa tuh. Yang satu pakai robet sini, yang satu pakai robet sini, yang satu hilang dompet, yang satu hilang kehormatan. Aduh. Bayangkan. Kan jangan kan itu. Aduh, emang kehormatan harus dijaga. Ya jaga dong. Aduh. Jaga loh. Harus dong sama kita. Berapa kehormatan yang kamu rengut? Nage kadinya. Kunaon awawe disebut kehormatan? Naon sababna? Hah? Naon sababna? Kunaon? Aing nyaho atuh nyaho aing mah. Jaga kehormatan laki-laki kan gitu. Sabab Laki-laki setiap melihat itunya awewe pasti hormat. Aing teu ngarti bener ya. Lihat itunya selalu hormat. Aing ke pamajikan lamun mani aing terakhir aja pamajikan secara hormat. Nu hormat naon sia? Eta. Kang Hang, kudu jelas. Ka panganten jelaskeun. Hah? Panganten jelaskeun. Lalaki lamun ningali awewe etana sok hormat, jelaskeun ke panganten. Etana. Iya hulu, Pak. Panganten bejaan. Engke teh hulu teh hormat pasti. Hulu ieu tapi tah.
Hulu mana? Hulu yuk. Hulu naon? Hulu naon? Hulu naon jelaskan Gus ya. Kanyut. Hulu naon? Hulu naon? Hanyut Pak. Hah? Hanyut. Hulu naon? Hanyut. Oh. Sing tarik sing jelas. Hah? Sing jelas i Pangandaran. Aing mah. Hulu naon? Kanjut naon? Hah? Nah kanyut laki kanyut mah. Lu boga kanyut mah. Sebutkan 5 jenis kanjut. Ini kanyut. Kanyut domba. 5 jenis kanjut. Saya coba. Sok. Oh, babasan mah aya. Eta. Babasan mah kanyutna punu. Naon ngaranna? Eta teh anu borangan. 2. Kanyutna tarang. Eta teh. Eta teh anu eraan. 3. Kanyut. Lair kanyut. Hartina. Wanian. 4. Opat mah weureu. Weureu. Maks aing kekarek manggih weureu kanyut kumaha sia jelema di mana anu kanan kanyut. Weureu kanyut mangke panganten. Maksudna kumaha sia? Teh lamun geus sabulan 2 bulan babarengan wae geus. Tah. Oh eta teh kunaon? Weureu kanyut. Oh. Wartosan atuh si Neng. Nya Neng kayaknya ulah ieu nya ulah. Ulah kaget. Nya laki komo sok lu. Aduh, Neng kunaon? Neng ulah kitu laki. Biasa. Oh, Neng weureu kanyut. Aduh, aing ini carita naon ieu. Lamun anu gawena kawin we teu urun-urun. Tah eta mah hamur kanyut. Aing mah tong bukan eta. Oh, dua tentara neangan maneh. Mana? Ah itu? Pak kadi Pak. Kita baju tentara. Oh, tentara. Kadi Pak, Pak kadi. Kadia Pak. Kadi Pak. Pak kadia. Oh, kadi. Kadi. Pak kadi. Ikan baik. Kadi. Kadi hayu. Kadi. Ikan baik. Kadi. Oh, karep. Oh. Oke, sini. Ayo kadi. Oh. Eta tong nyopongan eta. Aing tentara neangan maneh. Naon teu datang. Heeh. Was kade. Oh. Kade. Oh, Siunun sa. Teu daekeun ha. Oh. Siunun. Oh, sieun dah. Aing geus sieun. Siohang na siunun. Ya Yakin mohon bae. Ibu mohon. Kun we. Penggemar eta teh lalawara. Iya tuh. Penggemar wayang ya. Lain pertanyaan anak kunaon tadi na rombongan teu dikeluarkeun. Naon nu bieu? Iya tadi anu keluar. Lain eta beda deui ya. Mengesu. Tuh nu di batik. Dina ka dieu. Tah. Bapak kade Bah, Pak. ka dieu bah. Ka dieu. Wana naon Bapak kade. Sok kade sok Ka kade. dieu mau dikawinkeun. Kade Bapak. Oh. Ka dieu itu batik. Eta kana tangga. Punten. Jajapeun ka dieu. Ah, aya naik ka ditu bah. Ka ditu. Ka- Para mirta kaum dangu anu mulia. Mana tanggana? Dina wengi ieu sim kuring nembe uninga Tanggana mana? yen Kang Ohang tepang sareng mertuana. Oh ka dieu tah. Oh, si Abah. Lalajo make sarung. Kade mah rasa sarung nambah katingali kanyutna gitu. Hang, ke main di dieu Hang di Bojong Soang. Oh, siap. Tanggal 28. Insyaallah. Oh, tinggali. Kade si Abah sarungna tong ditarik. Oh. Kade kana eta. Kade bising pahili jeung nu panggujungna. Ka itu kana tangga atuh. Allah. Oh, si Abah. Oh, tinggali. Ari Bah. Bah di celana jero teh Bah. Make. Aduh si Abah. Kade Bah. Ari Bah. Punten Bah. Oh. Ieu teh rakyat urang. Ade Bah. Tuh, teu katinggalin. Tingali penggemar. Bikeun Hang. Uy. Bah, Bah tuh. Bah.
Kulan, Baru. kapayun sakdi. Kunaonnya kalau kanyut. Bah. Mikna deketkeun. Mik. Bah. Woi. Sang aron. Kadi tuh kadi. Aing mah. Kadi ya. Kade. Mas. Sarungna benerkeun beri molosot. Abah, Kulan. pakai celana kan? Make Di sarung. sarung. Perosotkeun sarungna. Hanya kali Ieu sarung si Abah tara mandi. itu celana panjang. Hanya ka dari celana panjang. Abah naik naon ka dieu? Nonton wayang. Dalangna saha? Luka celana Asep Sunana. Anu penting mah wayang we cenah. Dalangna saha? Putrana Asep Sunana. Putrana Asep Sunanar. Abah keur ololeho. Eta aduh, lapeur lah. Kesang Kesang di mana imah? di Babakan. Desa naon? Desa Padahna. Ieu bos Abah lain nu ngaliwat. Tah. Kan? Kan? Eta bos Abah lain. Sanes. Oh. Kuring mah teu gaduh nanaon. Tegaduh nanaon Abah teh di pada herang. Boga pamajikan teu. Teu Jadi Abah teh duda. udah Sarua sanasib. Sanasib jeung presiden ke sarua duda. Heeh. Ulah jo golek. Ieu golek judulna naon? teu terang. Wawuh teh ka ditu. Eta Heeh. Dedi Mulyadi. Pak Dedi. Si Abah penggemar salaman si Abah Pak Dedi. Pak Dedi Mulyadi ya. Ya, enak. Salaman Pak Dedi. Ya, Pak. Tah ieu teh bah rek nyalon gubernur engke. Ku Abah dukungnya. Pokona Abah teh angan gambar nu cuhuntuna coplok. Tah ieu teh pendukungna Prabowo bah tangan kanana. Oh, kulantaran berjuang moal poe dicatrok. Kenalkeun atuh Pak Dedi engke nek kasih Abah rek diperhatikeun naon ke si Abah. Abah, Heeh. Abah naon? Iya Pak Dedi boga program bang ke subsidi janda. Jadi Abah kan udah diberi janda gratis ke. Siapa, Pak? Siap. Oh, siap. Itu kenal di Cepeng tak itu. Sekali dia. Tak itu, Pak. Bah. Kuring ka kuring wawuh. Teu Ohang. Ohang. Kuring ohang teh Pak, pelawak terkenal teh nu gawena kawin. Sugante itu saya Sule lain. Sugante Sule. Ohang. Sule mah geus balik. Ya kuring jeung Pak Dedi. Tadi kuring di ongkosan ku Pak Dedi ka dieu teh. Heeh. Ari Abah teh di imah sorangan. Sorangan. Heeh. Budak Yuda. duda nyaho ka mana pamajikan? Tos ka Sukabumi. Oh maot. Geus lila. 3 tahun. Abah teu kawin deui. Teu Kunaon? teu hoyong. Abah yang kawin deui teu. Teu Lamun ke Prabowo jadi presiden, Abah dikawinkeun dipangnangapkeun dalang dadan, daek teu. teu Dibere mas kawin 15 juta awewena daek teu. daek. Catatnya begitu Prabowo pilih jadi presiden, kuring nyiapkeun 15 juta jeung si Abah kawin. Lamun aya. Awewena aya Awewena aya eueuh. Seueur istri mah. Seueur cenah istri mah. Seueur. Heeh, nu resep, Kak. Heeh nu daekeun ka Abah aya eueuh. Teu aya. Teu aya. Heeh, neangan, geus neangan nini deui engke 15 juta mas kawin. 5 juta jengeun Abah dahar ditambah nangap golek. Aing mah serius ieu teh heureui. Siap teu Abahna? Siap. Nah, pertanyaan anak mun Abah kawin deui kanyut Abah hudang keneh henteu? Udang. Hudang. Anjir. Emang eta hudang waktu iraha geus pernah dicobaan? Teu Lamun penting sok hudang. masuk. Jam sabaraha? Ah, Jam sabaraha hudang? jam 12. Oh jam 12.
Eta lamun atuh sakedeum deui hudang. bah, eta lamun hudang kumaha cara ngubaranana ameh teu jangar. Nya, eta mah diantep bae. Diantep. Henteu ku abah di kitu-kitu. Tuh, Ai abah di imah sare sorangan. tangan. Ai barudak kamarana. Di muang sempu. Di mana? Muang sempu. Uang sempu. Sabar hiji. Budak mah hiji, incu tilu. Incu tilu, pamajikan kawin seberapa kali? 4. Oh, cek aing ge. Bah, ya, saya embara ti kuring. Sebutkeun ngaran pamajikan abah nu kahiji 200.000. Hiji nanti, hiji nanti. Si lenti kurang mana? Kurang, enak ayana di Cicaruy. Cicaruy itu. Harita keur kawin kelentik parawan Rana. Kawan. Wah, 200. Nu kadua, aduh, wah, apa kesakuan langsung. Nu kadua, Kaduanya nyanyi, kurang mana? kurang pagiron. Parawan Rana. Parawan. Wow. Nu katilu, Katilunya enak. kurang mana? Kurang cirenta. Parawan Rana. Nanda. Rana. 100 Rana mah. Nu kaopat. 4. Parawan. Parawan sangarana. Langsung ada yang 200 sing turun parawan. Yo, Sangarana. di Ihot. Nyihot urang mana? Kurang Cihawan. Nu kalima. Kalima. Kalima saha? Ihot. Nu kalima eta ihot mah kaopat. Da. Sakit itu Man opat-opatna. Abah lamun ngajawab jujur kukuring diberi 500. Salila boga pamajikan 4 kali pernah teu abah ka awewe sejen. Itu. Eta hungkul. Can pernah salingkuh. Itu. 500 bah. Nuhun. Pernah salingkuh teu 500. Tuh. Naik 1 juta ngaku pernah salingkuh teh. Itu. Oh bener. Aisyah popoe abah naon. Kan? Tuh. Ai palebah awewe mah tadi gancang ceulina teh. Sawah. Kasawah nanaonan. Ngoret galang. Sawah saha? Sawah kuring. Boga sabaraha tumak. Yang 100 bata. Oh 100 bata 1400 meter. Sawah sorangan. Macul ku sorangan. Ku tarektor. Ngabulu. Macul mah tara ku kolektor bah ngawuluku kolektor mah. Kuring mah tukang tani nyaho. Macul ku saha? Macul. Kapukul mah cok dipacu. Catanya tarektor mah. Lain apaan galenganana kudu dipapas, dipopok, dipacul berarti. Nuhun. Wasok. Ku saha eta? Ku kuring. Teh tadi. Bah. Bah. Pulan. Kumaha lamun abah dibere domba bikang? Lah embung. Naon sababna? Lah kudu di Paraban kudu ngarit. Dilepaskeun. Daek teh ameh teu ngalamun. Atau kacaganya yang domba mangan. Mah teu ngingu lah. Kunaon teu ngingu? Capek ngaritna. Dilepaskeun we meh teu ngalamun. Nuhun. Arek Bade. domba bikang. Domba jaluk. Maung aing mah. Domba bikang. Hayang bikang. 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 Tapi tanggung jawab. Naon. Ngadeunahanana. Ah. Embung ah. Sok. Kukuring dibere 1,5 juta. Nah, sok. Asa abah tanggung jawab ngadeunahanana domba bikang. Baik lah. Ya. Beres. Menang duit bah? Oh. Nuhun kan boga hajat atuh abah batur nu hajatan nu ngamodalna abah nu menang duitna. Terima kasih. Kaul abah ayeuna. Kaul. Ngigel. Cobaan. Bareng jeung ohang ngigelna. Laguna hayang lagu naon? Lagu yo. Daer mundur. Daer mundur.
Sok Bajar Munur. Gandeng. Jair Munur. Suka bungah parantos, ngerejekian abah parantos, ngawilujengkeun kanu nikahan parantos. Hapunten anu kasuhon sim kuring di dieu ngagandengan, ngaganggu acara, motong lalakon. Mudah-mudahan nu hadir di dieu diberkahkeun hirupna, dipanjangkeun umurna, diadilkeun ka pamingpinanana, tiasa ngawujudkeun nagara nu subur makmur gemah ripah repeh rapi. Kukuring didoakeun mudah-mudahan abah mendak jodoh. Amin. Siap? Siap. Oh, siap. Jadi siap kawin? Siap. Siap. Siap kanjut ngahormat. Kanjut ngahormat siap teu? Siap. Siap. Nuhun kadu kagungan maksa nuhun abah. Kan? Nuhun. Pak Haji nuhun. Pak Haji Nana nuhun. Wah, Pak nu hajat teh saha? Pak Haji Nana. Oh, geus kaunangan abah tadi? Panco. Jadi abah teu kaunangan tadi henteu? Teu. Kunaon? 32 acis. Oh, teu boga duit. Kapan ayeuna aya? Ayeuna pan aya abah diberkahan ku Pak Haji Nana, ku wasilan Haji Nana, abah boga duit ayeuna. Nuhun, Bah. Nuhun. Hah? Padalangna saha? Naik nanyakeun padalangna saha? Ieu teh Dalang Dadan Sunandar Sunaria. Dadan Sunarya. Dalang Dadan Sunarya. Tah ieu dalangna, anakna Abah Asep. Pernah lajo Abah Asep. Oh, so. Di mana?
kapungkur ayah di itu tuh di Bapak Icim. Bapak Icim lalakon naon Buka hirak deui. rame Hah? rame Rame. heeh Kak Pak Dedi nganuhunkeun tuh Pak Dedi Oh, Bapak Dedi. Pak Dedi nuhun Pak Dedi nuhun. Ya engke kuring ohang ohang. Engke hah ayang diteraskeun lalakonna. lalakonna teraskeun Ya, lalu diteraskeun baku ngusan. abdi Haji Udin Haji Udin di Majalengka ieu Pak Dedi Mulyadi ya rek didukung Pak Dedi Mulyadi ku Abah Kade. sok dukung Pak Dedi sok Kade diduku Pak Haji Mulyadi. Gitu. saya keprok no Doakeun ya abahna nya doakeun sing sehat. Pansip Ya, jadi kumaha, Pak? rakyat mah Mohon. kabodohan teh mantak ngabungahkeun sarerea Amin, mohon tapi gitu lamun ya. pamimpin sanajan pinter loba nu nyusahkeun masyarakat Laras Pak. mudah-mudahan Pak Haji berkah da Amin. lamun masyarakat negara duh artos Amin. wayang ge panteras-terasan Amin. dipanggil teras nu Amin. kadituna Barakallah. Pak Haji teh salametan teh sanes kanggo putrana hungkul nu hadir di dia disalametkeun dibagjakeun dibingahkeun Amin. cag wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Pak Dedi nuhun. Siap. Aduh. Nah jadi tibalik gitu. Pak Dedi jadi somplak gitu. Pak Dedi sakasep-kasep. Alhamdulillah tak itu udah pamimpin anu deket jeung rakyat banyak. Geus daya hijab deui margi Pak Dedi mah da luar biasa anjeun namanya. Mudah-mudahan orang doakan sekali di Pak Dedi cing manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alah. Urang tuluykeun dina lakon panjang keneh teh. Woi marek balik ya.